Rek teh capek kumaha atuh ari mangohang. Apa Pak? Lain bapak uak gitu teh. Wah, punten kasihannya. Wah. Wah, semangat. Ada belanyap sia mah. Wah, Bandar Hayam. Bandar Naya. Sopan sia. Mangan, cek mangan. Aduh, mangohang. Wah, damang mangohang. Hah? Damang. Naona? Sumun mangohang damang. Nya mata kajege dah mah. Nya bisi dah atuh urang Sunda mah loba basa-basi. Atuh kudu basa-basi. Lain teh kudu. Tuh. Dewek tengah hargaan ka maneh. Mun hargana sabaraha sok? 80 juta ini nyaho. Ya. Aya namanya hoyai. Lain mangohang. Lan Sagarupa ge aya seni mah kudu make rasa. rasa. Heeh. Heeh. Dia teh mangohang teh ai geunah mah geunah ngan nurug teuing. Nurug teuing. Heeh, da aya komapeun ai ngalagu mah. Kurang anca teh Kurang anca. Kurang anca. Emang kuduna sabenerna kumaha? Bisa tah si Mang Dawa lagi bisaeun. Awala. Kayaknya dia bisa teh. Mapai eta ningan nu jalan. Mapai jalan satapak. Mapai jalan satapak. Tuh. Kajug ka hiji lembur. Teu karasa capek sababayan bitean. Teu. Oh kitu. Dengekeun. Sok. Eta nyekal mix ya jiga nu rujit naon gitu teh. Lain rujit. Eta cingir ngaceng. Iya supaya aya sinyalna tarik. Make anteme. Antena. Mapai. Cok. Jalan satapak ngajuk kah. Siapa kendor teh anjing kesal nu warna ge. Kasar wae mah. Mane Kasar tara pangis ya kasar kain. da mane teh bener ngalaguna. Anjing. Bejakeun ka dalang sia. Tong dalang ai mani. Hah? Tong dalang. Kos wani we ka dalang sih teh. Wani aing mah. Wani. Bener mana wani ka dalang? Wani. Dalang mana nu wani? Hah? Dalang mana nu wani? Oh. Dalang teh naik di dieu. Si teh. Dalang itu mau itu gede irung, ya gede bitis. Ada siapa? Siapa lagi? Lain banyak sama goblok. Karena siapa tanya? Aing gede irung, iya gede bitis, siapa gede sumut anjing. Ada siapa? Ya aing rek nanyakeun. Lamun sia rek nyokot kana keadilan kudu adil sararea. Naonna? Hampura Kang Awan gede irung. Ya. Ye si Dadan gede bitis. Aya Tira gede naon? Gede kahayangna. Oh siapa peda kadudungan. Hah? Peda kadudungan. Gede kahayangna tapi can kalaksanakeun. Hayang naon? Hayang bobogohan. Ari eta Kang Apep gede naon? Hah? Gede naon? Awas ku aing sia tingali. Dijejak sia ku aing. Saya tamak kitu. Dibejakeun sia Rusiana kawin ka saha wae sia. Anu dikawin sabari hiji henteu aing jahos sia. Ulanya pengan Semar geura. Coba. Saya tamak gede utang. Aing ge nyaho kosanana teu dibayar sabaraha bulan. Heeh, sok. Alhamdulillah keprok lah. Lain ngeprokan mana eta nu sumping ka dieu? Dagang nggak di situ Jang? Dagang.
Iya ya pakelaran ayo dagang di dinya. Lain nu dagang eta teh Lain nu dagang, dunungan gitu. urang. Bagi andreng. Eta teh dunungan urang. Dulungan saha? Dunungan urang kesalarean nu mayar urang penting. Ya dulungan urang ayeuna nu di dieu nu panggungan yang ngaranna teh Haji Dedi Mul. Jadi Nya eta bleguk. esa. Allah, Eta nu bieu disebut tukang asep dagang. sa teh imam kulho kieu sa teh. Oh, Allahu Akbar. Aji kasar bapak aing. Tah sia anakna ngamek sia. Eta teh Bapak Haji Dedi Mulyadi. Sampurasun Rampes. Rampes. Oh, damang sadaya jalmi nu aya di dieu alhamdulillah. Alhamdulillah. ti palih ditu heula meuni sae pisan ngawayang wengi ieu teh Atuh nuhun, Bos. Keung abdi teh. Tempo aya kahayang, Bos, ya, Abdi teh tos deg-degan mah. mung mapagahan Mohon. kumargi diduakeun mah nu entos-entos ge parasea mending dihijikeun Nah, hijikeun. Sae. pami diduakeun teh sok parasea wae Mohon. pan ngaranna pan salira ge tepi ka gamelan ge dijual Ah, teh kayak gitu, Bos. Hei, meni apa? sanes ukur gamelan wayang dicah lamun teu karunya mah moal digaleh ku abdi teh sugan teh moal panjang umur Panjang Ai umur. soleh panu Damang, geus. pangesel. bapak teh tuturkeunana ukur ngawayangna hungkul Sumohon, Pak. palebah rucah kawe mah tong ditutur Aduh, rucak wae. Seneng, Pak. aduh damang pot Alhamdulillah sehat, Pak. aduh alhamdulillah Alhamdulillah. wengi minggu payun urang ngawayang opatan deui Amin. Siap. urang ngajual sawah we alhamdulillah oh iya kunaon cicing wae udah iya kunaon Halo, Beh. kunaon Dorakas, ya. hoyong gaduh kabogo Eta rutina mah pangarsa. Aduh. Ya pangit kitu. Pak. Tuman jiwir, Pak, cerekan. Sarengan gitu Tong dijiwir aing mah dikerem sia. badai gaduh kabogoh kapendak mante upami nu palih dieu mah diontrog ku Diontrog. bojona Eta, ieu mah diontrog ku indungna dikerem saminggu teh kenging kaluar di bumi Aing alhamdulillah aing peda bobogohan kanu kolot. jang urusan ngawayang prak tuturkeun rek dalang dadan rek dalang awam tapi urusan cunihin ke awewe tong dituturkeun ari kira-kira awewe na goreng Satuju. aduh iya deh aduh ampun Sumuhun Aing Bapak. geulis ieu teh aing manggung meuni sering aya awak kuru wae Guru abdi mah meuni Pak. pangalitna ieu teh Ya, pangalitna alhamdulillah jurig nyingkir setan nyingkah Nyingkah. ieu lain jengen jurig Nyingkah. Jurik, sia. Wanian da sia Doraka. eta. Oh dah tuh meneweng teh keur mata tadi eta aya anu itu. lamun jelema mah boga rasa jeung perasaan Mohon eta mohon mangga. ngarumasakeun diri Mohon. lamun cek urang Sunda mah gerang ngaragap awak Eta cing rutina. ukur kakujur atuh Beres. beungeut model kieu daek tampil di panggung nu sakieu megahna Apanan di piwaran ku sia. kadieu Ah pi omongan pisan ah. Saya blok, Pak. seuring dalang seuring teh Cekek. kagitu Pak, tuman cekek, Pak. Tah. ya Campelat, tusina campelat. naik teh ohang Oh lain anak jin ngapan uing teh? Oh hang. Oh hang. coba ti ayeuna ngaragap awak Nanya. ngukur kujur Diukur. ti luhur sausap rambut jeung kutu-kutuna ti handap sahibas dampal jeung roromehkeunana Heeh. cing geura nu tengah jeung burut-burut pan apal beungeut teh kawas kieu Nya. deuleu dalang nu karasep ge pamajikan teh hiji Tuh. Oh atuh. hiji Hiji. Hiji. dengekeun hiji Oh kabeh hiji. nah ari sia Nah, naon kitu? sabaraha hiji siapa majikan Kapalan setan. Hei, hei, cah. Abang kan letik, beletuk ku situ. Kapalan. Dapalan kumaha? Ya, nanya. salarea mah kabeh ge dalang teh hiji pamajikanana. Ai si lain sabaraha ieu?
tanyakeun keneh. Ih. Aing mah nanyakeun apan sabaraha? Ngabejaan. Kasih gareng dipangterekeun teh nyeri. Heeh. Mantake si gareng ulah mangterekeun deui. Heeh bener. Dengekeun si gareng. Dengekeun gareng. Ya teh. Aing mah geus kebal tenan naon. Baheula mah sakomongna teh bapak aing ngawilah-wilah. Aing mah inget keneh. Aduh, cing ari sia. Naon atuh ieu masalahna? Batur mah anak Naon masalah? Sok gerak dengekeun batur mah anak opat. naon? Sia teh kita Dengekeun. sia teh kusopan. Opat ti hiji. Nya. Opat ti hiji ari sia opat ti sabaraha hiji. Hah? Nya, opat. Opat naon? Opat bibit. Opat apa lima sia? Awewe. Opat apa lima? Hah? Opat apa lima? 5. Lima naon? Awewe. Pertanyaan ari pamajikan maneh nu lima eta teh eling teh. Sigana mah henteu eling. Gabukinan dengan nya kitu we geuning. Emang ada Penyakit seniman elodan teh. Lamun si iya di papatan ku si gareng. Sarua nitip hayam kaheulang. Kang. Naon? Nya ge urang ki tapi urang teh aing ngomong mah galihan tapi hate mah ping demi Allah, Kang. Lain urusan ping. Ieu mah maneh urusanna ieu pamajikan hiji. Heeh, ayeuna lagi di papatan joang cenah hiji. Pan maneh ge riab. Aya urang mah lihat ge pan eta mah kapoeka. Da lain salah urang. Salah naon? Kudu Mana jelas jadi kalau gini, pake menjeng salah. jadi Ya, gini. oh salah urang nya mana nu salah? Jadi urang mah kapur demi Allah kan teu urang mah teu hayang budak ka ti pamajikan. Terus? Kan urang teh balik nabe. Terus? Sarena mobil. Heeh. Ai suku eta awewe kana dada urang. Awewe mana? Nya nu milu gitu. Ke, nu milu atau nu digubuk ya? Nya nu milu angkor digubuk. Angges anjing ngomong awewe. Tapi kan bisa aing mah ari nu mapagahan teh nu boga pangalaman. Bener. Eta bagus Pak. Ari jelema nu can pernah kagoda ku awewe mapagahan batur ulah kagoda. Nah mah bisa mapagahan. Eta Pak. Sabab can pernah digoda ku nu geulis. Sok papagahan. Oh, kemagahan. Bang, Yo, naon Reng? lain urang anti cewek ya. Mana? Lainnya ya, da urang ge bener urang ka awewe beut kios sok. Dasar wajib maneh loba awewena. Tapi pan urang mah sing bisa nu penting mah hiji. Lamun didinya dek ka awewe kudu lamun nyanduk teh kudu adil. Pan keun bae da maneh teh anak kare aing. Gitu nya. Kudu adil nya. Dengekeun bapak tuh sia teh. Da nyaho bapak. Terus sia teh dibahas teh memengeus. Jadi urang mah kieu we ka awewe. Ieu rek ngomong naon eta bungkus teh? Teu buku naon nu diomong. Cek abdi ge pa lamun eta teh kudu ka ahlina. Da situ mah teu ahli. Teu sadar-sadar. Kadia. Kanu geus kauji kasatiaanan. Nah, esok. Daripada rujad rumah tangga mending keneh ninggalkeun anu arek jadi nu ngorang. Tuh. Halus Parantos tobat eta teh. Dengekeun da. Naon? Jeung tibatan maneh ayeuna rucah kitu kieu. Mending diontrog. Buktina aing ayeuna diontrog nepi ka ayeuna gegeumeueun. Teu wani aing heureuy deui. Oh. Da sieun diontrog deui. Berarti. Tiis awak-awak. Oh, berarti ieu mah lagu si Sule. Naon? Susis, wow, susis, suami hianan ku istrina. Ade sia gede, Bapak. Hah? Ya, ulah ngarungsak lagu batur sia teh. Da eta teh meunang nyiptakeun batur teh kudu aya hargaan. Bener. Lain kitu sia teh. Mah, Susis, wow, susis, suami takut istri. Aisyah, gitu lagamna. tahu yang bener gitu. Cok, kumaha bieu? Susis, wow, susis. Naon maksudna?
make gaya. Oh gaya. Si suamina teh sieunan ku istrina. Naon lagu? Aduh, alah. Suami sieun ku istrina teh baheula. Ayeuna Ayeuna mah wani nekat. wani aing mah nekat, Pak. Oh, wah. Wani aing mah nekat ayeuna mah. Aduh. Lan. Hah? Wani ayeuna mah make cinta wani. Bahasa Akang euy. Heeh. Jadi kumaha Kang? Pokoknya mah. Ya, cinta teh takdir. Bener. Heeh. Mana yang mun bogoh ka Jawa eta teh takdir. Takdir. Tapi mun maneh ngalengkah eta pilihan. Aduh. Pilihan maneh eta Oh, ada ka mamana ka mama ka maneh. Tapi cinta mah takdir mode urang. Ayeuna bogoh ka Jawa we da bogoh urang teh nya. Mode kanu geulis pokona mode pawe juga geulis. Bogoh tah teh mah KBG kabogaan teh teh. Nya normal KBG lamun teu kitu teh normal cinta dan lalaki. Benar. Ya, tah tempo si lain ngalengkahkeun, nanyakeun ka awewe tah eta karena pilihan si lain. Ya. Oh nya. Nu atak silang teh kudu pilih rabi minah-minah rasa nyereng. Kasih gareng. Palebah milih-milih rabi minah-minah rasa. Naon hartina? Tanyakeun. Nya Pak. Jadi kieu Pak, pan anu saapangna ai abdi mah teu nyalating ka si Ohang. Pangna si Ohang ganti-ganti pamajikan, pan bece Kang Cepot ge kudu milih-milih rabi minah-minah rasa. Jadi lamun pamajikan geus eueuh rasanya kudu pindah. Kudu pindah. Tuh aing mah teu kitu sia. Reng, teu menang kitu. Teu menang. Moalnya nyaruakeun awewe jeung baso ari sia. Nyapa? Teu bisa rasa mah lain di nuraga, rasa mah di dieu. Eta, di Sanajan ragana biasa-biasa tapi lamun jiwa urangna kacintaana sajati tetep siga putri nu geulis. Nya hese kitu mah abdi teh Pak. Hese abdi mah kitu teh. Teu nafsu wae sia mah. Gitu, aing atuh teu nafsu. Nya. Tuh, si udah tanyakeun. Dah. Tahu deh. Bisi rek nanyakeun kumaha carana gitu. Tuh, kasawan tuh. Tuh neangan piwejang mah ka Semar atuh kadinya ka Uwa. Eta mah tara kabejakeun. Nya, wah. Ohang dengekeun ku si lain. Si lain neangan awewe da awewe mole sebeuna Ah, dengekeun nyapa-nyapa. hiji moal beak 10 moal seubeuh. Heeh, karasa. Iya. Sarua salah Semar ge. Neangan awewe moal aya sebeuna da awewe mah lain kejo. Lain hakaneun. Balik ngomong teh tuh. Bapak mah ka awewe nyangkana timot. Make jeung seubo-seubo. Naon timel abong kena aya sama karasi cenah. Kapan aya rasa-rasaan eta? Aduh ya dewasa ya pikiranna ya. Kemana tuh yang kejeng kana timur? Sok urusanana ieu mah maneh kumaha ayeuna pamadegan. Nyai pamadegan we mah teh geus teu naon. Geus maneh rek nek 4 rek 2 rek hiji. Hiji. Nya geus. Sidi anu mah. Geus yakin hiji. Yakin Hiji yakin tah maneh teh. Ngomong ka ditu. Naonna? Tuh, anu hadir. Naonna? Yang tadi hampura sia teh. Mohon. Hampura. Ngen tadi hampura peuting ieu geus ngaganengan. Nya. Ngen tadi hampura jadi seniman can jadi tauladan. Mohon. Sok ngomong. Kang, Kang, eta hampura tak ka kuburan kagak dengan peuting ieu. Karunya Kamana kan cing teh? karunya keras karang. Kemana geleg-geleg dicekek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Impurasi. Tadi teh bijil di mana? Mana? Bijil di mana tadi? Di situ. Oh, sok itu bijil. Aduh, aing. Oh, Balik video. ngarengkak heula. Nya tuh kudu aya action. Action. Oh ya. Heeh. Pakai satria. Dek, makin gaya teh ya. Deh. Gatot gaca deh. Oh, deh. Rek. Oh inget si Gatot kaca. Gatot gaca. Anu sinjang kieu teh. Sok. Oh, banyak Gatot Kaca pegek gitu. Baik teh lah Gatot Kaca pergi ke mah. Aduh linting da sia jeung emang genut cenah pasti aing. Turunan kelenci Gatot Kaca ieu. So. Oh. Raden Gatot Kaca.
Mulai yang dikekantau ya ti laras lirik ka dia dadali. Aisyah lamun ke Raden Gatot Kaca komenang ieu digagana uya teh larak lirik neangan naon sia mun di luhur. Iya neangan nu ngora. Gelo. Aing mah terus terang aing mah jantan. Nahun kabeh aing ngebajingan. Sok Halu mampah tina kenteane pun macan-macan alat ieu. Eta ku sinem. 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 Sinjang kirut sejatining wayang. Anjir! Eta sora kaporit lah. Favorit lain ka teh. Kaporit maca warakan kembali dicai favorit. Sora halus tina naon genggerong nah eta nya. Ulikeun ieu teh. angha juru kawin teh nu ngoraan mah. Aya kala tuh. Tayo tuh. Itu mama cucu. Mama cucu. Aya si Bima yo. Saha? Ya tukang kuli mah. Ya. Ya nah, Lilis Dinawi. Tah itu nu tengah. Ah. Iwit Aisyah. Awewe. Nisa itu Nisa. Itu saya. Hah? Nisa. Aduh, saya kenalan abinya. Bahaya ini. Nanya. Eta sinu eta lah. Sok. Sinyang kiri apa? Sinjang kirut sejatining wayang. Anu burut ngaranna pohang. Kaciri teh. Waduh, kolot pernah noong aing. Naon gitu. Sinyang kiru saya jadi wayang. Naon? Anu burut ngaranna ohang. Nggak bisa. Oh, bawa gitu cik sawing burut. Ayo banget apa? Jadi coba ditaros kok jadi apal ohang burut. Apa kungsi ngarampa? Apa kungsi ningali? Apa pernah ngarasa? Coba goreng sangka batur teh. Bilih janten fitnah keur usum hoak. Ayeuna teh daerah nu panglobana hoak teh Jawa Barat jeung Aceh. Tuh. So. Kade urusan burut bisa jadi perang. Tuh. Bisa perang Ningali. biru kawih jeung salakina. Bener. Bisa perang ohang jeung pamajikanana. Bener. Cobi jentrekeun naon sababna juru kawih apal ohang burut. So, Nah, ini jadi pertanyaan. Dari manakah Anda tahu bahwa saya ini burut? Apakah Anda pernah melihat aku? Pernah di rumah sakit. Wah, gus, tong jujur. Tong ditulikeun ah eta mah henteu. Henteu eta mah. Cek suster eta oge. Aing mah euy. Itu Pak hari tama ka rumah sakit lain pedabur lain. Oh lain. Sok buktikan sakoyan sia. Pusing aing mah. Mau nyesak yo gagah tuh. Gatal kaca mah bukan kaca burut. Jangan gitu deh. Sok. Silakan atuh. Aduh. Sok tenang atuh. Itu nah cicing wae. sama yang muda, juru kawin teh yang muda. Aya wayang di bekar riweuh kieu teh. Tuh si Nang Nisa tah. Bisa. Sok, anu nang Nisa. Aduh. Tina hate eta mah. Halo. Ari ka awewe teh make bahasa rasa atuh. Oh, nya. Sok atuh nyarita. Nyuhunkeun anak ku jiwa. Ulah popolotot jeung ulah ngabohong. Moal mah. Ulah mere data anu teu paruguh. Bener. Nu jelas. Can-can acan geus ngabohong. Moal mah ngabong. Neng Nisa, Aduh. sia teh ngawih teu?
Ih kasar. Tong sia atuh. Cobi ohang mah tingalikeun nganggo bahasa Indonesia cobi. Rada romantis iya. Ya, sok coba. Silahkan. Neng Isa. Apa? Hah? Apa? Enggak apa-apa. Bere gomal seeutik atuh seeutik gomalan. Ngaradaekeun gomalan dari gomal. Kumaha? Aduh, sia mah. Aduh. Kudu dicontohan ku derek. Kayak sakadap gua, hutan ieu. Ieu kutuna meni kieu. Dengekeun Gus Lai. Sok wah ngagomal. Neng Nisa Apa? suka kucing enggak? Suka. Beda sama Ua. Iya. Ua mah suka kamu. Oh gitu. Neng Nisa Apa? suka digigit nggak? Enggak. Hah? Enggak. Oh siapa gitu? Siapa? Aduh ampun. Sing mesra lain siapa? Udah ya. Ka awewe teh ulah kitu. Kucepot Sing mesra. kucepot. Neng Nisa. Iya. Neng Nisa paling suka hari apa? Hari Rabu. Oh beda kalau aku hari Kamis. Kenapa? Kamis you. Naon bete? Oh siapa? Kamis. Sok cobaan. Oh, iya. Sok, cobaan. Sok. Neng Nisa. Iya. Aduh. Kamu suka hari apa? Suka hari Sabtu. Nah, hari Sabtu. Jadi ke si teh cek si lain. Kalau mun itu hari Sabtu, si hari Minggu. Oh nyanya. Ya. Neng Nisa, Ya. kamu suka hari apa? Hari Jumat. Geus beda deui. Siap kudu mikir belegu. Make improv. Pokoknya beda sapoe we. Oh nya, Beda sapoe we. beda saponya. Neng Nisa, Ya. kamu suka hari apa? Hari gajian. Telak we ku sia. Kagareng. Neng, Ya urusan kieu mah gareng masuk babage ilmu sok. neng. Teu kumaha ieu? Urang Nek, Contohan. aya ngagomal. Urang ka awewe mah teu bisa mesra. Lah didinya lamun hayang kawe nyokot bedog. Todong we ku sia. Euy, Todong. Neng Nisa daek ka urang teh bari dimasukkeun bedog kana beuheungna. heeh. Nolak, cacak. Gitu jeung urang mah beres. Jadi pembunuh eta mah. Dengekeun ohang, dengekeun Gus Lai. Hei, iya. Hei, Bisa teu kudu wae nyakepok make poe. Hah? Tingali ieu teh dengekeun Gus Lai. Neng Nisa, Iya. semenjak aku kenal dirimu, kalau aku main bulu tangkis bukan bulu tangkis tapi bulu tang aja. Kenapa? Kan kisnya buat kamu. Uat cie uat. Bil kene ku Si uat can kalaksanakeun anung. Lain can kelaksanakeun we nyaho. Can kelaksanakeun lain. Can kapan. Neng Nisa, Ya. bapak kamu tukang beca ya? Bukan. Hah? Bukan. Kan biasa Ya masalah tuh belegu. Kan biasa mah da si kamu kitu lah. Ka di siana. Sia ku aing awas sia kawin sia ku aing. Ka dia. Pusing aing. Ka dia manehna belegu. Antuh. Maneh nu salah belegu. Naon aku? Dengikeun, maknya Neng Nisa ayeuna tukang beca bapana. Ulah kitu atuh. Neng Nisa, Ya. Neng Nisa, bapana polisi ya? Kok tahu Tuh, sih? dengikeun. Oh pastinya. Heeh. So, Neng Nisa, Iya. bapak kamu direktur ya? Bukan. Tuh udah lain. Lain wae. Polisi cobaan polisi. aja polisi. Tanyakeun anak lain Oh, jadi iya. direktur. Polisi. Neng Nisa, Ya. bapak kamu polisi ya? Bukan. Tentara sekarang mah dah. Hah? Tentara. Sekarang mah? Iya. Yuk kita latihan yuk. Mau. Aing. Saya tambah lain malah. Atulah daek
aing euy. Nu sok kitu sini sama euy. Dengekeun. Naonna? Neng Nisa, Neng Nisa. Ya, wayang apa yang romantis? wayang cepot. Bukan. Bukan. Bayangin kamu. Wayangin. Dengekeun goblok bayangin aing. Jadi ngabayangkeun meureunnya. Ohang teh pelawak terkenal. Hah? Pernah main film sanajan jadi satpam. Terus Bae satpam ge film. terus kumaha? Lanjut main film jadi satpam. Jeung saeutik nolong. Nah, risi apa sak pas teh beungeut teh. Naon? Kese ngaran teh kitu kitu mending di panggung kieu beunang gede. Naonna? Bari jeung dianjuk tilu poe lah. Ya, moal nyaleh ku cepot romantismeuna. Da teu bisa euy. Tingali Ada eta tah eta abi mah romantis teu bisa. ngarayu kan bisa ku lagu. Oh ngarayu bisa. Teu kudu ku ucapan. Loba Sahan sahan nyaho Nisa teh hayang ngadenge ohang tah make tangga nada meh tepi kanu nada cinta. Eta. Aing kan bisa dicokot ku aing teh heula. Kada itu tong beja kambunya. Moal ada live. Yos da pada jadi abdi Yos. Dinu kieu lagu naonnya? Hang, itu pan aya kacapi. Oh, iya, iya, Bisa, iya. mana lagu naon bisa? Aku. Oh iya. Mungkin iya. Eta dia. anu manehna bisa nyambung kanu laguna teh. Silih jawab. So. Samala bala samala dok. Aing mah urang kitu piraku. Hang. Ka dieu. Pak Dedi tadi pan nyareoskeun. Makelah nada yang baik supaya sampai ke nada cinta. Oh. Ayeuna rek nepi kumaha sama ledo sih teh. Ngeunah atuh. Kadi tuh ningalina Kaneng Nisa. Tingali, Ya, tingali. dengekeun Mama tatap. untung lah tong digitukeun lah. Siapa? Tatap Sama wajah Neng cedikin Nisa. aku. Tatap wajah Neng Nisa, tatap. Tatap wajah Neng Nisa. Lebih dalam lagi. Di sini kamu lihatnya di sini. Mati. Cicing, kumaha aing lain memayar. Nah, ari aing hirup teh kikieuan we emang tahun-tahun. Oh. Heeh. Kemang ngabayang teh di Jakarta nya. Lureun Monas. Atuh meureun lowang di luhur. Jeung jauh jeung naon. So, tinggalin yang di sana tadi. Tatap wajah Neng Nisa. Aduh. Tatap. Kamunya sambil nyender, santai. Sama nyender. Aduh. Puter Pak. Nah. Siapa juga monyet kok. Santai. Santai jika film India. Hah? Dina film India nih santai. Tatap wajah Neng Nisa. Tatap. Lebih dalam lagi. Siapa yang santai, siapa goblok. Lebih dalam lagi. Sampai lebih lagi. Dihitung sampai 10 lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi tatap Neng Nisa. Setelah kamu membuka mata, Neng Nisa bayangkan sebagai oh. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Cek maneh teh. Sayang. Sama kami teuing. Pati cengeurang nu teh. Ira aing kumantina ka sia. Biasa-biasa we atunya koyong teh. Aing mah pusing-pusing teh. Nu jadi kau nu teh. Ya. Bukan gitu nih. Nulalajo dicarekan situ kumaha? Eta mah nulalajo teu menang dicarekan. Carekan Neng. Teu menang dicarekan eta teh nulalajo. Tuh. Hey. Cikena teh ucapan teh, geus ucapan satria. Ya. Nadar teh sia mah kalakuan rahwana. Maksudna kumaha? Ulah kitu atuh. Ya. Hanas awewe can ngajawab sabar. Oh sarat aja. Da kalau kasih cengiran wae. Dengekeun.
rasa cinta teh seri. Oh seri. Da bayangkeun beungeut model maneh pamajikan maneh kan malah romantis. Kamu nangkarak ningali maneh ceureukeuteup pasti gitu. Lain Pak abdi mah kebayangnya si Ohang eta pamajikanana si Ohang pas kodomang si Ohang eta pamajikanana mikir anjing jiga kumang. Buah eta berenangnya. Ampun. Da yakin aing bari peureum Kan teu ngarti kan kuduna kan beungeut kieu teh beungeut awet pasena jeung pamajikan cerai 5 kali. nya eta teh wewenang salah ladar. Oh datang boroning Kembali dapatkan dia. Raih cintanya, bawa pergi ke angkasa. Semangat. Wanita sekarang tidak mempertimbangkan wajah. Dia mempertimbangkan gaji. Daegeun kumaha. Penting ieu ku aing ditransferkeun ka manehna, mau dibikeun ka maneh. Han, atung kita atas sama salira tuh. Aduh, Ya kan make lain make lain. Kupingkeun bojona Ohang, honor wengi ieu bari transferkeun ka si Neng. Lamun teu dugi teh, wayahna da Ohang mah kitu kalakuanana. satu tujuannya. So, tinggali. Awas ngorobet teh sia. Dikitu-kitu aing. Kumaha. Gitu. Demi cintaku padamu, kemanapun kau kan ku bawa, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan raga. Bulan madu di awan biru, tiada yang mengganggu. Hang, geus bubar. Da teu ngeunaheun sarjan beungeut geulis ge. Teu hayang aing mah. Naon? Beungeut geulis. Bungut. Palbang ngomong, Pada ngomong. siga kunti ti Nges, kukuran. nges. Pokoknya mah ti ayeuna aing mah bubar. Teu meunang nyari sinen jadi pamajikan nya. Nah siapa sih kejeung hate ngomong? Tentu Pak tuh. Sok ayo ah. Tong ieu lu ngampun kau. Kau udah ngeli. Aing nyaan siapa kita teh sok nyaan aing mah. Entok. Kade Neng Nisa jangan dipandang Beungeut sia matanya. beungeurnyaan sia. Aduh aing. Mau aja sia geus murek pohok orang Majalengka. Hah? Hiji giliran aing atuh sia teh ayeuna mah. Iya tah lamun geus setuju banget. Duh aing euy. Ulah awewe deui lah. Geus Mas masuk. Ulah kawin. Geus lamun boga rejeki ulah terus-terusan ngagugu hawa nafsu, numpakan amarah. Nya. Nya diajar babagi kanu leutik nya ka papada hirup sok ti ayeuna lamun nya gerek niat nambahan kanu umur 70 ibadah ibadah teh pan aya ibadah ku seni aya ibadah ku kakawasaan aya ibadah ku harta geus meujeuh nada Ohang mah penghasilan lagi gede ibadah ti ayeuna ku harta da ibadah penting ieu mah geus dengekeun ulah disangka urang teu ibadah pongkeun tara di dalilan urang teh ngabagjakeun ka papada hirup teh ibadah pamimpin ngabagjakeun rakyatna ibadah dalang ngabagjakeun penontonna ibadah ieu teh ibadah kan penting ieu seserian poho ka Bang Emok kabeh kitu Bang Emok dia mah aya dia mah Bang Emok bener. Aya. Anu bari nangtung teh aku berjanji. Apal.
aing urusan marahayat mah apalah nya gitu. Mohon. Jadi ulah tingali Ohang mah bisa belas-belas juta sapanggung, batur mah can karuhan sabulan 1,5 juta. Oh benar. Sanajan beungeut model kieu ge pan. Gusti Allah teh nyaah ka maneh teh kurujan beungeut. Oh, wak cici. Raos tapi eta maaf gitu tah. Cici Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaah ka Ohang teh ku nyiptakeun beungeut Ohang anu rujan. Oh, rujan. Aduh. Jadi anjeun mah salira mah pangersa mah sia mah hirup bisa beunghar teh kulantaran boga beungeut rujan. Sok, tah lamun kitu mah ulah aya nu rujan. Aing nu rujan mah. Dalamun beungeut Ohang kasep mah can karuhan Ohang teh didaguan ku sererea. Coba Ohang dioperasi plastik, tapi ulah jadi hok, hayo kudu digebugan. Ulah dioperasi plastik dikasepan dibawa ke Korea. Datang ke di kasep moal aya nu lalajo. Sabab Ohang mah dipikir resep teh ku beungeut rujadna. Ku huntu ruksakna, ku irung penghekna, ku sirah dempakna, ku pipi kembukna, ku sukur jebragna, ku kanyut burukna. Eta jadi kagorengan diri teh hikmah pikeun anjeun. Syukuran ka Gusti. Mun bisa mementa deui, Gusti pangluwih goreng di jabatan ieu geura beungeut teh. Gusti mangga ya sok we dihina ku si eta tah sok. Lain ngahina hang kade ulah salah tangkap. Lain ngahina ngartina ngajelaskeun yen welas asina pangeran teh rupa-rupa. Oh. Lain kieu teh aya dina welas asina pangeran. Eta cicing dina welas asih pangeran. Maneh bisa kieu teh. Itu. Jadi lamun hirup dihina batur, lamun hirup disiksa ku batur, ulah waka ngambek. Eta Gusti keur ngalatih maneh pikeun hirup dewasa jeung sabar. Sabab jelema nu tawakal teh jelema nu pernah digoda, didoja jeung disiksa tapi tetep nu kasabaranana. Ulah ceramah ngaku sabar karek ku batur di medsos saeutik aya kalimat gorengnya langsung ngamuk mau pasukan. Iraha sia diuji kesabaranana. Ayo. Wayahna sabar penting ieu mah nya. Honor teh moal dibikeun tuh karunya si ade Batak di tukang beren. Aduh, aing mah tak tong ngilu cek aing oge lah. Aing uing malaing ulah naon. Nih, cina beungeut goreng. Terus? Uluy, oh kabeh ieu kawan goreng. Terus? Honor dikurangan. Jeung dianyuk. Tapi lumayan. Lumayan. Ayeuna mah saminggu aya 2 kali deui. Insyaallah. Kan lumayan sabulan 4 kali. Amin. Batur mah hese neangan panggungan. Hese. Oh bener-bener. Ya, ieu mah sia puluh-puluh juta ge pasukanana loba sia mah sorangan. Hah? Teu naon-naon. Oh nya. Ieu ku kabehan? Heeh. Oh, pantesan beunghar teh ngadalang wungkul nya. Lamun hayang beunghar jadi dalang resok. Ah, teh hayang teh. Sieun gede bit saengah. Sia makan abetis wae. Sok mana yang mau jadi dalang, sok nyari yo metakeun Rahwan. Aya Prabu Rahwana, sok. Dalang cecep. Kerawang, Karawang. dalang Sohor. Oh, legend eta mah. Legend. Era Sok. era ku anak dalang bejo. Sok. Udah era di ditu loba dalang aya dalang gober di teh. Oh bener holo. Agober eta aya di gokik. Oh nya Mang Manyin aya. Mangin. Sok. Harus yang namanya rame. Si Gober. Aduh. Mana? Agober mah Aya Agober aya. Nah ka dieu atuh. Mana Agober? Agober jeung Mana Manyin Agober? ieu. Ka dieu. Baik Agober. Dalang gelo. Dalang edan. Dalang edan. Sok. Sambil ngadogan gober sok. Oh, rawana heula. Puting ieu suka bunga galumbira
Aya dalam Edan. edan sia. Maik na. Rame ya. Rame ya. Tapi nggak jam 4 sih nama yuk. So, Ulah pas jam 2 we wah. Rekan di Garut. buka geula tuh. Aing lah aing mah jeung ieu dalang ieu di lah. Nah, aja mawa kantong atuh. Aduh. Hai kenalan bisa tuh. Ka dieu sia. Sambarangan sia nyebut dalang edan. Emang aya edan? Wah sia. Karawang na bijil ya. Sia ta sia. Ai anak Karawang sia. Aing anak bapak aing. Musing. Sia saha? Ya teh sing da teh geus kolot sate. Kawalat sia. Kawalat sia. Aduh, Akbar. Kijung berat dengan ampun. Cicing sia teh, kita pendukung utama aing di Kerawang. Aing teh ieu sia teh. Iya. Gaul jeung nu kieu mah taralan calinci luncat bulan. Iya. Lamun galanya bisaun. Samburkeun. Eta teh senior sia teh. Teu nyaho. Senior. Legenda itu legenda. Legenda putrana Ma Ijem. Legenda. Ngenalkeun heula. Anak hah? Ngenalkeun. Kenakeun lah. Kuring. Naon geus teh kudu ngomong-ngomong lah. Sia nu sok nyanu wae ini nya. Kek. Kala. Kek. Rieu. Warah. Wah, ini mah ditas gitu mah. Abang non sih kan? Nandung Saha? itu. Saha? Saha bedakeun. Oh, Hade. Hartina daripada eta duit ditunda dikumpul-kumpul akhirna leungit kulantaran penyakit stroke. hah? Mending keneh disebarkeun. Seunah naon boga hiji 2 3 tepi ka 4 ge asal nyeun keadilan jeung katentreman. Bener eta oke. Nganu jadi Tapi masalah. angker we ka ditu nama hiji mulang nama sabab kunu 3 teh ditaringalkeun. Tinggal hiji nu kolot nu narima mah. Eta oge. Nu salah namanya eta. Kek Asia ngomong naon sih? Cicing heula. Sia jang nyanu ngajua gamelan mah Ijem baheula sia. Aing nyaho. Marukana si ma baheula teh curhat ka aing. Si gober goblok ternyata. Boga Ya, eta Mang Gober. Lah. Tak ayeuna waktuna klarifikasi. Nah bener eta teh ngajual gamelan. Bedakeun. Ngadon heuh sia mah ampun. leuheung ngajual gamelan teh brek kakak hiji kakabean lain ya mah dipancal hiji-hiji bonangna 2. Jadi aku tanah teh satik saeutik leungit cik atulah. Ber. Si mah ngera-ngera wae sih. Apa nama panggilan? Gara-gara mau panggilan dijual. Nya abis rek dahar naon coba. Lamun teu ngajual gamelan. Mang Gober. Ulah kitu lamun teu boga gamelan gamelan mah ulah eta teh Bener. Lamun teu boga gamelan ka saha? Hah? Benta ka Padedi. Encan harita mah. Acan. Encan keur budak keneh. Lain bisa teh lamun harita kitu teh ngajual gamelan. Naon ngajual naon we eta? Ya jual naon atunya aya pamajikan biraku kudu dijual. Ulah. Sok eneng wae. Gua jadi dawing mah
kita mah nepikeun wungkul. Ayeuna ngajual pamajikan keur meuli naon deui? Meuli pamajikan. Majikan. Mun pamajikan deui. Teh, Ya. Punten Pak. Oh, mangga. Ya sobat Sumuhun. tos lami Oh. nembe Pak Amprok Ai kamari amper keur dalang yoga. di mana? Di situ di lembur. Api-api atuh gitu. Cari tanah henteu. Cicing. Bantu menang bohong. Ya cicing atuh. Cicing sopan. So. Ayo ka itu wani ngedegungkeun deui ge. Ngomong-ngomong. nya. Ingat teu aya ngomong naon? Kayak ari ieu penting ieu teh wayang golek apa topeng banjer. Teuing naon atuh ieu? Saya kolaborasi Pak, kolaborasi topeng bandit jeung wayang golek. Aduh, urang mah tong ngomongkeun seueur ka siat geus kawin ku batu. Setan. Hang. Cuekeun. Sekali cuekeun. Urusan cuek ke depan dia. Corenya. Urusan panjang. Lamun eta disuekeun isuk ngurunyung deui ka aing di wae. Minta deui wae. Dia, tadi uing teh keur diajar tadi teh. Oh diajar. Diajar ngadalang. Bisa ngadalang nggak? Je apa nanti teh ieu kita nanyakeun ka sia. Eta ningan. Ampun bahasa wat ieu urang Bandungnya. Sia urang Bandung lain. Urang Bandung. Buset lain gitu atuh bahasa Bandung mah. Kumaha bejaan. Model kieu ieu. Sok. Lamun urang sikep diajar sikep gitu baris sikep pulang. Mangga. Orang Bandung bahasana lemes. Baheula masuk dipertentangkeun. Dalang Cecep, dalang Asep, dalang Dede, dalang Asep. Selatan, utara, Priangan, Ujung, Pantura teu bisa. Ayeuna mah masing-masingnya boga karakter dihijikeun mah jadi kasampurnaan seni. Wah, nya uing teh Make ieu, make rasa. make rasa. Mata uing teh yang diajar Make tadi. rasa, aing make rasa. Da manggil sia wae pan karunya ieu teh kabagean. Kan kudu dipanggil. Benar. Gitu. Sia sok datang sih. Aing jadi eueuh. Kacau ya. Eta uing yang diajar eta tadi. Ngawayang. Kita kau Ngadalang, dalang Cecep. Ramawati nih. Rawana cete. Oh, Rawana. Oh, Jadi rahwanana, jadi golekna, mana dalangna. Diajar itu non ngawin tadi iya gitu. Oh, ngawin. Gaya Karawangan sih ya. Mana atuh jadi golekna? Sok main aja golekna. Adik sok. Put ya ampun. Aing dipikir-pikir hirup Jadi gareloknya. lain bisa ngatur kabeh. Jadi garelo. Jadi di tarikeun lah sorana. Beda wae dalang mah. Tuluy batung. Awas ya. Sok. Woi! Siap kanan. Aing lawas. Syak naik kanan naon kuait we sia. Lawas yo. Pak, mending turun ah. Hang. Ari Rawana mah make ait. Aya dalang sieun wayang. Eta teh dialek. Dialek. Heeh. White teh dialek. Oh, itu. Kurang gaul sia mah. Aing mah. Sok. Kadia tuh bari nyampurkeun. Iya. Keur naon maneh? Nu balik eta ngomongna. Protes wae. Yes. Kula Rahwana banyak tujuh Apaan urang Rawana mah? Eta mah pendalang. Kula kusasi
Atuh golekna bari tanya kujuk atuh. Oh urang mah iya. Meragakeun. Bari berangkat. Nu diomongkeun. Bari celalangapan. Kaula kaula geus lila mika cinta ka Dewi Sintrong kula ingat ka Dewi Sinta anu geulis kawanti-wanti endah maliwarna Aing keur beureum leuwasnya. Dewi Sinta Dewi Sinta Sintana ya. geulis kabogoh akang anu geulis anu herang anu mencrang sabari pieung irungna kempes oge puji bisi geulis aratel ku akang bakal digarwan Dewi Sintana garwan Dewi Sintana Dewi Sinta Dewi Sinta Balik. Uing. keheula kedit itu Naonna? geulis Geulis. pelebah mana anu atel geulis aduh kakang ieu pelebah pipi garwan nu ieu geulis mana deui geulis anu atel deui ieu mana deui geulis anu atel sugana aya keneh geulis nu atel berbah mana Manya aing kudu ngorek ke irung. Hadieu alhamdulillah masih kenikna tingali seniman di wae gaduh seni peran geringan trekel teh kaluhur teu canggung teu karagok langsung we ngabodor barang ningali ohang leuwas waduh saha ieu teh Itu saha saudara? saha namina heeh Sakata. Sapna, saha sapna, Sabna. di mana di Linggarsari. Linggarsari si dieu Nya. tetangga desa Ya, hadieu terek naon arek nonton ieu hiburan. oh hiburan aya hiburan naon penting ieu teh Wayang golek. saha dalangna Teu apa. teu apa nu palih ditu itu namina dalang edan Dalang edan mah. oh itu ditu dalang awan Amung Sutaria putrana Bapak Dede Amung ieu apa Apa? Dadan Sunandar Sunaria putrana Pak Sep Sunandar ieu Yudhistira manunggaling rahmaning urip lain anakna dalang udah anak aing itu Giri Komara pituin ti Karawang ti Cikampek Dalang apep. ieu ieu mah setan di kuburan nya kadir nonton sareng saha Jeung rerencangan tadi seueuran duaan. mana hiji Mana? di Oh, di ditu misahan. nonton ka dieu teh Yuswa sabaraha ayeuna Usia heeh lahiran 86 Pak. tahun 80 genep pangitungkeun sia teh Rahwana 32 Ya. ai Ibu Rama ya keneh Aya Pak. aya sadidin teh naon Icalan icalan naon dagang leletikan. dagang leuletikan Oh, upami hayang dagang nu agung tah ieu Dagang leletikan. lamun dagang pangabutuh ieu icalan naon
Kopi, es, jeung sarimi. sarimi di mana? Eta di Linggarsari. Di warung. Nya. Ngawarung. Nya. Keging sabaraha sadinten. 45.000. Sadinten. Nya. Modalna 75.000 100. 100. Nya. Kenging 45. Nya. 45 teh bersih apa kotor? Bersih. Bersihna 45, bersihna 45. Jadi sabulan teh ukur menang 1.350.000. Oh, Heeh. nya lah. Aing mah matematikana tamat sia teh. Oh, da iman henteu tuh. Kalau belum kaulanya sih ieu deui urang. 1.350. Ohang sapanggung sabaraha. Batur mangan sakitu sapoe. Ngusahakeun saha? Emak jeung bapak. Geus teu usaha mah jeung bapana. Nya di bumi wae. Teu usahana naon? Nya Teu tani. henteu teu tani. Teu dagang. Dagang. Ieu nu dagangna. Bumi Hebat jeung emak. keprong. Tingali tauladan. Ya, batur maloba nu unggal poe gagayaan minta duit ka indung bapa. Ngoeng. Nyoo HP ngasong ieu mah henteu. Teu ngoeng teu HP unggal poe nu ngan warung ka indung bapa ngabdi babakti. Tauladan. Jadi tauladan teh kulaku lampah lain ku ucapan. Leres teh ha? Beres. Leres teh? Mikir sia. Mikir geus sekolah. Deuleu. Batur mah 45.000 ngupayakeun indung bapakna bari jeung teu sampurna di nuragana Aisyah gamelan dijual pake nyandung. Tawa kabalik ya. Gitu hang Lan. wayahna penting ieu ohang kudu ibadah. Nya Kudu ibadah. ibadah. Kudu ibadah. Ibadah. Kudu ibadah penting ieu teh. Nya. Yes. Nah, Ibadah kumaha teh teh ambil. kudu ibadah penting ieu. Honor maneh urang potong ka dieukeun. Tadi cenah ka sini sakeun. Aing mah lieur euy. Atuh beak beren aing lah aing mah. Aduh aing mah. Kan malam minggu hareup aya deui. Ya aduh. Bae nyasanya nya. Jatah nu malam minggu hareup ka si Nisa. Penting ieu ka dieukeun. Aduh aing euy. Apan poe Rebo aya keneh maneh mah. Bikeun supaya warungna nambahan. Lamun sapu modalna ukur 75 atau 100 sugan we dibere modal 3 juta mah. Waduh. Bisa kan yang useup sabare? Alhamdulillah. Eta teh sabaraha? Sabaraha eta? 3 3 juta. juta. Tuh ditambihan 3 juta ku ohang modal warungna. Amin. Mugi-mugi jadi manfaat. Amin. He, tong waka turun. Sugan we seueur di dieu balad-balad sim kuring nu samilinggi ti keluarga sim kuring nu aya di dieu. Tiasa kaparayun ngiring ngabantos. Keur peujeuh ngawangun nagara sanagara can bisa, saprovinsi can bisa, urang saurang we ngawangunna tiap peuting. Aduh Gusti ampun mana tentengan teuing Gusti.
Kenging rizkin wiguna panyambung hirup di dunia, panyambung hirup di dunia. Diri teh asa keur ngimpi, tapi nyata kaaman. Dipiasi ku panganti di ujung-ujung penuh pangaku. Nuhun Bapa, nuhun Ibu, daya ucap pilih sana istri Estunia dikajrihan ukur wasangan nuhunkeun, ukur wasangan nuhunkeun. Ukur wasangan Kamalan naik tanggal Bapak Ibu sadayana, hatur nuhun wengi ieu tos tiasa tepang. Mudah-mudahan salengkah dua lengkah nu kusimkiring dilakonan jadi manfaat pikeun balarea. Can tiasa ngarojo ngaronjatkeun sadayana mung tiasa hiji-hijieun ieu nu dilakonan. Hatur nuhun ka sadayana nu tos ngiring ngarojong. Mudah-mudahan naon nu dikaluarkeun sing janten kasaean, sing janten kamuliaan, sing janten jalan pikeun urang dinu ngalakonan hirup ngahijikeun diri jeung jirina, jirim jeung isimna, raga jeung rasa. Mugia wengi ieu jadi enteung pikeun lengkah urang kapayun dinu nanjeurkeun ajegna hirup, hirup sing mangih hurip, harta sing mangih harti, ilmu sing mangih amaliyah ibadahna. Mudah-mudahan penting ieu jadi saksi yen di antara urang teh saamparan sajajaran satata sariksa hirup silih tulungan jeung papada dulur. Jauhkeun sifat-sifat pasik, jauhkeun sifat-sifat sirik, jauhkeun sifat fitnah kulantaran politik nu ngadodombakeun masyarakatna. Nu galede mah ukur seserian ditukangeun urang siga nu pasea sabenerna mah alakur ngan eta mah lalakon hirup nu dikudu dilakonan. Kade rahayat ulah kabobodo ku jelema nu ngabarobodo anjeun sadayana. Wengi ieu sabaraha keng sabaraha? Sabaraha. Gaduh rejeki kirang langkung 5.750.000. Ken dijejegkeun kupun anak Yudhistira janten 6 juta sadayana. Sing janten wasilah pikeun ngaronjatna
niaga atanapi dagangan salira. Atur punten kasadayana parantos ngaganggu, atur punten neda jembar pangampura sadayana tisim kuring sadayana. Mudah-mudahan wengi ieu urang sami-sami satekad salampah saparipola ngahiji ngawangun nagara Kesatuan Republik Indonesia ti kawitan ti lemur urang lemur Sunda anu ngahiji sabeungkeutan sapapait sama manis sabagja sariksa sareundeuk saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak kajai jadi sasuci kadarat jadi saadam manunggal bral sing panjang natar lalakon sabilulungan hirup cag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran nuhun Bapak Haji Dedi Mulyadi anu parantos sumping oge nyimehan ka para sadayana. Sakali dikeprok kanggo Bapak Haji Dedi. Nuhun Neng. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagja ku kodrat irodat pangerannya urang tiasa ditepangkeun nya. Milik ageung mudah-mudahan cing manfaat intina cing barokah. Amin. Dina barokahna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bi qadratillah, bi iradatillah, bi fadlillah wa bi rahmatillah bi idnillah. Sadayana kalayan widi mantenanya alhamdulillah luar biasa. Kang? Sakali deui ngiring bingah ka Neng nu bieu nya. Leres Kang. Anu parantos kasinugrahan dipasihan modal. Mudah-mudahan manfaat kanggo Neng khususna umumna kanggo kulawargana. Amin. Biasa ngaronyat dina sagala rupi patekadanana dina sagala rupi perjuanganana intina ngaronyat dina sagala rupi pamaksadanana siapa menurut kinuluran siapa nejat tinekanan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.